begini Pak, Iya, saya kenapa? banyak pertanyaan. Apa? Saya itu kan dari kampung. Iya. Saya mau tanya Pak, Kenapa? rumah saya di mana Pak? Rumah? Iya. Ari, kamu punya rumah nggak? Nah saya juga ingin tahu saya punya rumah nggak Pak? Kan saya mau tanya sama Bapak. Begini Pak. Memang jangan bapak-bapak tuh. Iya. Memang saya kelihatan seperti bapak-bapak gitu. Enggak kelihatan seperti bapak-bapak, Cuman? tapi kelihatan seperti tua Pak. Nggak apa-apa kelihatan seperti tua, asal jangan kelihatan huntunya aja ya. Saya mau tanya, Apa? kan saya dari kampung. Aduh, gerak. Bapak, Ini kan kalau cari gerak dia. bukan, saya lupa pakai softtek Pak. Oh. Tadi kan nggak sempat belanja ke Indoramat 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 eja gerak. Indomaret. Mapret. Salah wae. Siksa kali ya. Indomaret. Gagal. Barudak leutik atuh ieu. Orat. Sok, sakali deui ah. Indomaret. Apa mar? Saya ini mau klarifikasi ke sini Pak, mencari suami saya. Oh, jadi suaminya kemana nih? Kan suami saya tugas jadi camat Cisarua Pak. Sama Cisarua? Iya. Saya Oke. istrinya yang nomor 2. Iya. Perasaan? Sebentar. Istri yang pertama itu pakai kerudung kalau nggak salah. Iya, saya juga dikasih tahu Pak. Hijab. Saya sama Rido Pak jadi nomor 2. Ridho? Iya. Oh, baca materi Ridho atuh. Mencari suami saya. Mana suaminya? Sudah 3 tahun tidak ngaresikoan Pak. Aduh. Bapak camat Cisarua. Si camat. Ayah nangersa di Pak Yun itu. Ayah itu. Maju nonton. Ada ketibejaan Bu. Ayah. Potong abi teh nomor kedua Bu. Terus 3 tahun tadi risikoan. Aduh. Sekali ngarisikoan batur meuli daging sapi. Daging Oke. gede leong. Sudah ayo serius lah ya. Ngaturkeun nuhun. Kami oke abdi ngaturkeun nuhun. Kanggo Ubeda nyarios eta tuh bener. Terus ngaturkeun nuhun. Ngaturkeun nuhun abdi utamina kanggo sahanya. Abdi oge sarua kitu sahanya. Kaiji panginten kanggo pangarsa Bapak Camat urang. Palurah matur sabelah meureunna. Atuh abdi oge sami. Abdi didoakeun Bapak Lurah ieu teh Kertawangi. Mohon Didoakeun sing enggal naik jabatan. amin. Janten Bapak Kades Sariwangi. Atuh kanggo Bapak RT Didoakeun ku abdi RT hiji sing enggal naik pangkat. janten RT 2. Abdi baru pidato atuh ke heula. Dijerek saheula ieu teh. Ubed heula atau idar heula? Di heula pabdi di situ orang nabi heula atuh. Geus ka idar heula we lah. Iya. Geus sakalian urang teh pan ayeuna teh kamari atos lebaran Adha. Idul teu wani nyebut tungtungna. Nah. Sabab mitoha abdi namina Pak Adha. Jadi abdi mah nyebutkeun teh hari raya Idul Pak Adha. Intinya unsir kok kami tahu apa ada jadi abah nyebut nama. Jadi selamat Idul Bapak. Terakhir. Naon? Pikiran ke urang di dia dibayar moal.
pan hade pisan anak tuh P pikiran ini bayar doanya aduh aing mah Nu leuwih hade ibu kades. ibu kades Namina? saha Urang rek neangan nu jiga atas tinggi montok we. aya teh Tipe kedua. aya tuh orang neangan ya mana tah aya tuh pengereunana si teh nu acuk beureum Nu kerudung hideung. Pak kerudung hideung tah nah eta nu ditunjukkeun si bapak eta Mana? eta mah tipe perbankanna tipe debet Debet. Debet teh naon debet? tipe debet nya eta tipe nya gede nya betekok Palingan nyumput si betekok. Isia nu betekok. Palingan nyumput sama. Eta awas we panona uben. awas atuh betul Palingan cicing itu kangen si bapak betekok. heeh Cicing. tah aya deui mah tipe na ieu mah belah dieu aduh Weh, araburan anu gaduh receh mangga araburan gaduh receh anu gaduh receh tipe bro galau aduh aing kusia ieu mah tipe anu terakhir sing aing pindah anu mah sing ya we dia tuh loba pisan tipe tipe di nu kendaraan bermotor ieu mah kumaha tipe tidak ya kenal jika si neng ieu mah tah si teh ieu tanya halo teteh halo teteh Tamina saha nya teteh Mina teteh tos menopause tak can coba eta mah aman teh Mina tipena dina motor dina motor mah kabacaan teh tinu tipe spion teh Mina tipe spion biasa spion teteh satetnya spion teh nya eta di tempat sepi suka on paingan ngagunungna di Nusa Tenggara di Nuloban aing mah ah dina tipe motor dina motor mananya orang tirik-tirik heula keur diuk di ditu mana anu make masker nu ngangge masker eta mah tipena tipe knalpot itu berarti itu tuh aya meureun lain tipe knalpot teh tipe awewe anu baru kenal udah nyepot paingan tadi aya pani di Alfamart ujuk sudah ikan cupang aduh ya ai tipe awewe kudu dilakukeun nah kumaha siga lagu tina model kabogo jauh lagu nanti kira tina kabogo jauh ieu nya urang tingali heula pan sababaraha bentuk jelema teh heeh nu gendut nya bu anu janggung terus anu penek aya apanya aya nu mancung mancung anu siga oge siga we pancung siga teh Nina dina mana eta nya sayang hayang nyokot lagu urang mah lain hayang nyokot hayang naon atuh hayang ngecerok kabogo anu gendut itu luhur teuing oh tidak tepuk tangan irit dong dikit jangan terlalu banyak-banyak awuntah kabogo anu gendut asli nama urang Garut asik mun di apelan gawe nangan ukur hitut kabogo anu jangkung resepna tuang jeung kangkung asik mun di apelan resep madang jero saung genyang kabogo anu bekang mata krieur hana tarang aduh mun di apelan tara resep make kutang kabogo anu penek gawe nangan nyok kelek asik mun di hapelan
ya tahu. Kabogo anu pendek gawenangan oke mun di apel resep nemong cik bejaan ku beda tong nemong kenaonnya orang jadi lieu Tong nembong naonnya. bucik pasien teh nem cing urang cing sok Sadene sih lagu kabogo anu pendek gawenangan nyok oke lek mun di apelan resep nembong Dompet. mahnya tina kana dek dompet mah dek jawab gini sih dijawab saat sih cina tuh aku penontonnya sok aku ngajawabnya bener diberi hadiah ya we lah siap ya deh tong eta beri hadiah oh hadiahnya bisa mana sudah bulu orang yang mana ini hadiah hadiahnya ini yang bisa menjawab kata-kata terakhir kemudian berteriak akan dikasih hadiah ini. Tahun ini mah juara ini masukkan paku ke dalam irung juara memasukkan paku jelas loh memasukkan pak tuh memasukkan pak memasukkan aing mah tuh furit eta buka eta mereknya buka gawe juaraan ya dibagikan sakurang pas tungtungna sih dijawabnya siap musiknya oke kira Tesla oke sini oke sana Bondol. orang mah tengiluan preman ya diajakan lah syuting di live Instagram YouTube yuk yang kompak ya siapa kompak ketawa mah yuk kabogo anu pendek gawenangan ya oke mun di apelan gawenangan nemong Ibu mimitina teh apa lagi cel beda so atuh tong manja nemong ngajarawok lah geus naik sok kabogo anu pendek gawenangan ngapele asik mun di apelan resep nemong aya si teteh nu buat tiung beureum teteh dapat hadiah teh naik teh naik teh buru kadis ya kade teh buru saya langsung teh buru si teh mati teh naik siap naik itu ke kebon teh Untung aing galak aing orang parongpong aing urang seurina jadi ayo teh lah aduh tos naik teh sok gerak turun deui minum ka ditu aing naon bieu urang mah panteu ngomongnya bae sekali aja dong ada sama susu anjing tanggung jawab dia juga perawakan ke aing ngajaran fisik tadi harap dia perawakan ke dia masakan selewang selewang sok atuh ieu tadi dia ieu cepengan ieu cepengan cepengan kudu teh tah sok kabogo anu
pendek. Muna di apelan resep nemong Nemong. itu kadengi Setiawati cinta teh Ya, Teh Wati sih na mabok aqua aja nama. dia yang sendiri Itu cici tete jadi ulah mundur-mundur itu kamera. anu pendek gawe nangan pelek muna di apelan resep nemong nemong palurah punten abdi teu nyarios warganya palurah nyaliran nyarios ya dongeng saritem ya urang aya penasaran nih ada cerita saritem siapa yang lagi ngeplog jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sidar. Tiba-tiba ada Pak Haji lewat tuh. Pak Haji. Pak Haji lewat. Kumaha? Haji ke Saritem mah. Baik Mau ke masjid pesantren ini. itu kan pesantren. Pesantren. Pak Haji teh lewat, terus saya si teteh digiekeun langsung Pak Haji bade. Astagfirullah. Nah, orang sira nyanyi heula teh Dewi nanya. Dewi ngomong atuh. Mau dibayar ku Pak Kades. Kadang-kadang dia cuma bisa tertawa aja, kadang-kadang dia nggak terlalu ngerti semua bahasa Sunda. Tuh bisa nya. Iya sama saya juga nggak ngerti. Makanya dari tadi eta teh naon gitu. Sama saya juga nggak ngerti. Nggak kurang ngerti bahasa Sunda. Ngertinya bahasa apa? Ngertinya bahasa Sato. Aneh selalu bahasa Sino. Cing urang tanya heula Cing. Ari Teteh Dewi geulis. Geulisan mana jeung Arjunandi? Dia gelis, dia ganteng. Oh, Teh Dewi geulis. Anendi. Ganteng. Asep. Ari AUB. Jujur. Udah kita dipuas goreng. Bet. Hei, bener sih teh. Nyebut mun urang nyebut AUB. Cik. Tidak, saya yang udah dibikin. Naon? Cep, padahal eta teh gaang nu main aja. Ditewak ubed. Aduh, ubed sekurang disungkit. Aduh. Benang lah euy. Ubed. Ah, Junaidi sama Dewi suruh nyanyi dulu ya. Betul, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Yang jogetnya paling heboh, kita kasihan ya. Asik. Bisa udah ini dia. Lain, eta masih bebek. Waduh, ayo. Orang dewasa usaha dalam pakaianmu engkau yang terakhir engkau yang terakhir engkau yang terakhir lebih kencang lagi wow Lagi. wow Carmilla Kenceng. wow Carmilla Lebih dekat lagi. wow Carmilla. Dan tepuk tangan inilah Dewi dengan goyang gaang main. Ayo, Bi. Geraksi. Iya
yes, konsisten, terus teh, terus. Ayo dapat hadiah, ini asli hadiah. Berarti kita cari finalisnya dulu. Kamu naik, naik. Ini kita lihat ya. Kita cari saingannya. Sebelah mana ya? Tata ini naik. Ayo naik. Tahu usiamu baru 11. Carmilla. Carmilla. Mana goyangannya? Carmilla. Carmilla. Aku kau balas cintaku.